Sampurasun. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Ibu kurang Sunda. Sapopoe kadek lali sasauran bahasa Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kusim kuring hormat Bapak Ibu narasumber kegiatan workshop kurikulum bahasa dan sastra Sunda di Kabupaten Purwakarta. Kusim kuring hormat Bapak Ibu Dina kausna na koran jeung majalah singar dipula salah resep teman maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenan dina laguna apakeun haleurangna sing bendes kalimahna resep teman ngawih lagu Sunda. Di lemurna babarangan naik angkot geus nepi ka pasar Jumat pokona di roba. Tadi teh aya stigma tadi teh karakter urang Sunda teh somea hadek kesemakan gitu. Jangan kayak benar Pak, ya dengan kenyataan bahasanya orang teh lalu menjelaskan seharian, gue mau beberapa orang Jawa langsung Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Ibu kurang Sunda. Sapopoe kadek Anu kaduana nyaeta membaca sareng memirsa nyaeta maca ari kapukurang maca wuku jawabnya henteu aya memirsana atawi memiarsa tangpami ayeuna mah dina elemen kadua aya baca sareng bahasa Sunda, bahasa Ibu kurang Sunda. Sapopoe kadek lali sasauran bahasa Sunda kaindung jeung kalama kalanjut jeung Alhamdulillah, kita dia syukuri biasanya Bapak Ibu Sadayana.
Kamana kasih liburan bener ayo apa? Terus kan bangku. Jadi saja dipikirkan itu komedi bulan masih cing. Tetenan dina kamusna na koran jeung majalah sing ngarti ulah salah resep